Bismillahirrahmanirrahim. Wal ilmu wasilata ila ma'rifatil kibri wat tawaddu'i wal ulfati wal ifati wal israfi wat taqdiri wa ghairiha. Hari ilmu teh janten wasilah ila ma'rifatil kibri kana uningan hiji jalma kana sifat takabur, sifat nu kedah ditebihan. Wa tawaddu'i sareng uninga jalma ku ilmu kedah gagaduhan sifat tawadu, wal ulfati sareng nyahan, wal ifati sareng ngaraksa, wal israfi sareng nebihan kaleulewihi, wa taqdiri sareng kafakiran, wa ghairiha sareng sajabina. Wa kadelekannya kitu deui kedah uningan si jalma pisairil ahlaki tina sakakarina pirang-pirang ilmu akhlak eta napi budi pekerti, nahwul judi seperti na uningana jalma kana berehan, wal buhli sareng nebihan kanu sifat koret, wal jubni sareng berangan, wal jaroati sareng wanian, wa takaburi sareng takabur, wa tawadu'i sareng uningan kanu sifat tawadu, wal ifati sareng ngaraksa tina perkara haram, wal israfi sareng uninga kana perkara-perkara anu leuleuwihi, wa taqdiri sareng rufaqna nafkah, wa ghairiha sareng sajabina. Bainal kibro maka sanyana takabur, wal bukhli sareng koret, wal jubna sareng berangan teh, wal israfi sareng kaleulewihan teh taharumun diharamkeun ku agama. Wala yumkinu sareng mal uninga wala yumkinu sareng moal bisa naon ataharuzu ngaraksana an hayeun opat ila bi ilmiha angin ku ngagaduhan ilmu pangraksa tina nu opat. Wa ilmu mah sareng ilmuna perkara yudud duha anu ngalawanana ieu perkara kana anu eta sifat nu opat. Fayub tarodo maka dipardukeun ala kulli insanin kasaban-saban manusia naon ilmuha ilmuna eta nu opat nu kabeh. Waqad sonapa sareng teman-teman tos ngarang saha as-sayyidul al-imam al-ajal asy-syahid asyahiduna Nasiruddin Abul Qasim kitaban kana hiji kitab fil akhlaki nu mertelakeun tentang akhlak. Wa ni'mama ieu kitab teh pangsae-saena sonnafa karangan anjeunna. Payajibu maka wajib ala kulli muslim kasaban-saban jalma Islam naon hibduha ngaraksana akhlak. Wajib hukumna ka jalma Islam ngaraksa akhlak. Wa amma hibdu ma sareng anapun ari ngaraksana perkara yaqo anu tumiba eta perkara pibadil ahayina dina sawarehna pirang-pirang waktu, fardun maka eta fardu ala sabil kifayati halna netepan kana perkara-perkara farduna kifayah. Idza qoma di mana-mana ngadegkeun bihi kana eta fardu kifayah sa al ba'du hiji sawarehna jalmi fi baldatin di hiji negeri sakoto maka gugur al baqina keur jalmi nu lainna. Fa illam yakun maka lamun teu aya fi baldatin di hiji negeri sahaman jalma yakumu nu ngadegkeun bihi ku eta fardu kifayah istaroku maka cacampuran ieu kabeh sajamian tegasna sakabehna jalma fil maksimi tina milampahna dosa. Jadi fardu kifayah mun aya hiji anu milarian ilmu tentang fardu kifayah maka nu sanesna gugur. Payajibu alal imam maka diwajibkeun ka pamimpin naon aya murahum miwarang ieu pamimpin ka masyarakatna ka ahad bidzalika kana milari ilmu fardu kifayah. Wa yujbiru sareng maksa ieu pamimpin ahlal baldati ka masyarakatna ala zalika pikeun nyuprih ilmu kifayah. Fakil maka dicareuskeun biana ilmama karena yen sanyana ilmuna perkara yaqo anu tumiba ieu perkara ala nafsihi
ka awakna eta jalma fi jamil ahwali tina sakabehna pirang-pirang tingkah bimanzilati to'ami eta saolah-olah kadaharan labuda maka mesti likuli ahadin kasaban-saban jalma min dalika tina milarina eta fardu ain sacara kana kadahareun wa ilmu ma sareng kana nganyahokeun na perkara siman teh yaqau anu tumiba ieu perkara pi badil ahayini dina sawarehna pirang-pirang tempat bimanzilati dawai saolah-olah obarna panyakit yuhtaju anu ngabutuhkeun ieu jalma ilaihi kana eta obat bi badil auqati tina sawarehna waktu wa ilmu nujumi sareng ilmu nujum teh bimanzilatil marodi eta saolah-olah gering fata'allamuhu maka milarian ilmu nujum eta haramun haram liannahu kana sanyana ilmu nujum eta yaduru matak ngamadaratkeun wala ilmu nujum teh ilmu falak matak ngamadaratkeun walayan pau sareng taya manfaatna wal harobu jeung ari kabur min qadaillahi tina qadana Allah ta'ala nu maha luhur wa qadarihi sareng tina papasteuna Allah guero mungkin eta perkara anu moal bisa payam bagi maka peryogi likuli muslimin kasaban-saban jalma muslim ayas tagila kana kedah katungkulkeun ieu jalma min jami auqati tina sadayana waktu na ieu jalma bizikrillahi kana zikir ka Gusti Allah kudu mentingkeun zikir ka Gusti Allah taala wa du'a sareng ngadoa ka Gusti Allah wa tadarrui sareng tadarru handap-handap DP ka Gusti Allah wa qiraatul Quran sareng kedah katungkulkeun ieu jalma kana ngaos Al-Qur'an wa shadaqati sareng sedekah ada fiatil balai karena anu bisa nolak sedekah kana balai wayas alu sareng kedah nyuhunkeun si jalma Allah ka Gusti Allah taala nu maluhur al-afwa kana pangapunten wal afiyata sareng kana kawarasan kasageran di dunia wal akhirati sareng di akhirat liyasunahu supaya ngaraksa ka ieu jalma Islam teh sa Allah taala anil balai tina pirang-pirang balai wal afati sareng tina pirang-pirang bahaya wa innaman maka saestuna jalma ruziko anu dirizkieun ieu man addu'a kana ngadua ku doa lam yuhramil ijabah maka moal dihalangan jalma tina diijabahna doa wa in kanal bala'u maka lamun kabuktian naon al bala'u balaina teh muqaddaron eta anu tos dipastikeun yusibuhu nu bakal ngeunaan ka eta jalma la muhalata maka halna henteu teu kahalangan teu bisa dihalangan deui walakin akan tatapina yusarrihu bakal ngagampilkeun ka eta jalma ngamudahkeun ka eta jalma sa Allah taala Gusti Allah maruhur alai ka eta balai wa yarzuqu sareng ngarizkian Allah ka eta jalma as-sabra kana kasabaran jadi musibahna teh teu bisa dihalangan ku Allah bakal dimudahkeun eta musibahna teh sareng bakal dipaparin kasabaran bi barokati doa ku margi barokahna doa kada seueur ngadoa Allahumma ya Allah ila angin upama idza ta'allama diajar hiji jalma minan nujumi tina ilmu nujum qadrama kana sakadarna perkara ya ripunguningakeun bihiku ilmu nujum al kiblata kana uninga arah kiblat wa awqati salati kasareng kana nengtukeun waktuna pirang-pirang salat pirang-pirang waktu salat paya juju eta mah paya zuju dalika maka tama dikengingkeun diajar ilmu nujum teh lamun hayang uninga kiblat sareng pirang pirang waktuna salat wa matal ilmu tibi sareng anapun aya diajalna ilmu kadokteran
Eta paya juju penting diajarna karena ilmu kedokteran manya lianahu karena sanana ilmu kedokteran teh eta sababun jadi hiji sabab mina asbabi tina pirang-pirang sabab nyambur jadi asbab hungkul cagerna teh da Allah nu nangtoskeun paya juju maka kenging naon ta'allumuhu miga ta'allumuhu milarina ilmu kedokteran kasa iril asbabi cara sakari-karina pirang-pirang sabab faqad tadawa nyata maka nyata parantos ngalandongan saha Nabi sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi alaihi salam waqad husia sareng waqad hukia sareng parantos dicaritakeun anis Syafi'i rahimahullah taala ti Imam Syafi'i rahimahullah taala annahu sanyana Imam Syafi'i teh qala nyarios Imam Syafi'i al ilmu ari ilmu eta ilmani aya dua ilmu fikih kahijina ilmu fikih lil adyani eta pikeun ngajalankeun agama. Jadi mun diajar ilmu fikih teh supaya orang bisa ngajalankeun agama. Wa ilmu tibi sareng ilmu kadokteran lil abdani pikeun bisa ngobaran badan. Wa ma sareng ari perkara waro azalika eta saliyana tina ilmu fikih sareng ilmu kadokteran eta bulgotun eta jadi panambah majlisin tina hiji majlis. Wa ma tafsirul ilmi sareng ari anapun ari tafsirna ilmu bahwa ari tafsirna ilmu tasifatun hiji sifat ya tajalla anu pertela biha ku ieu sifat liman kajalma qomat anu ngadegeun anu berdiri sahahia ieu sifat bihi dina eta jalma al mazkuri anu tos dipitutur terus diuningakeun wal fiqhu sareng aing ngaran ilmu fikih eta marifatun ngauningakeun hiji jalma daqaiqil ilmi kana pirang-pirang anu salalamar tina ilmu. Wala parantos nyarios Abu Hanifah Imam Abu Hanifah rahimahullah taala alaih amin. Al fiqhu ari ngaran ilmu fikih teh ma'rifatun nafsi pikeun nguningakeun diri ma kana peralahan nu tetep tina eta dirina wa ma sareng perkara nu teu meunang alaiha ka eta jalma. Wa qala sareng nyarioskeun ieu Imam Abu Hanifah mal ilmu ma ari ilmu mal ilmu henteu aya ari ilmu illa lil amali angin kajabi ngamalkeun bihi ku eta ilmu wal amalu sareng ari ngaranna amal bihi kana eta ilmu eta tarkul ajili ninggalkeun perkara dunia lil ajali pikeun perkara akhirat. Payang bagi maka pariogi lil insani ka jalma naon alla ya gafala supaya ulah poho ulah katungkulkeun si jalma an nafsi ka dirina wa ma sareng perkara yan fauha anu manfaat ieu perkara ka eta jalma ka eta awakna jalma wa ma sareng tina perkara yadzurruha anu mata kamadaratkeun ieu perkara fi ulaha di duniana ieu si jalma wa ukhraha sareng di akhiratna payas tajliba maka kudu narik-narik jalma kana perkara yan fauha
anu manfaat ieu perkara ka eta jalma wa yajtaniba sareng kedah nebihan si jalma makana perkara ya zurruha nu matak ngamadaratkeun eta ka eta si jalma kaila yakuna supaya ulah naon akluhu akalna ieu si jalma teh wa ilmu sareng ilmuna si jalma teh hujatan henteu jadi eta jadi hujah alaihi kana eta perkara aya jedada maka jadi sabab nambah jalma ukubatan kana jadi sabab nambahna siksa. Na'udzubillah nyuhunkeun urang sadaya perlindungan ti Gusti Allah min sakhatihi tina benduna Gusti Allah wa iqabi sareng siksaan Gusti Allah waqad sareng nyata tos waroda sareng nyata tos aya di mana kibil ilmi dina nerangkeun pirang-pirang manaqibna ilmu wa fadhol ilihi sareng kautamana ilmu ayatun pirang-pirang ayat wa ahbarun sareng pirang-pirang hadis sahihatun anu soleh masyhuratun masyhur lam nastaghil kanu kana teu katungkulkeun kaula bizikriha kana nuturna ayat sareng akhbar kailayatul kitabu supaya ulah panjang babaranana ieu kitab. Jadi seueur pisan ayat atau hadis sahih anu masyhur anu nerangkeun tentang keutamaan ilmu. Mung saur ke musannif lam nastagil bi dzikriha kailayatul kitab mung ke musannif henteu ngajelaskeun terlalu luas. Sabab mun dijelaskeun mah bakal tambah panjang. Faslun pin niyati fi halit ta'alumi wallahu alam bi muradi.